Aduh kacekek jadi kurang denge ya. Lan, lo kacekek kurang denge sih teh amun serak perak. Kacekek kali lang. Kacekek saas teh. Iya kacekek. Kosim. Pengarana si Kosim. Kosim. Sim. Eta bapak aing. Bapakna bolon. Doraka sih. Doraka ulah sok ngomong-ngomongkeun kolot. Kolot kapan geus alamararang. Waduh. Geus almena. Maot ngaranna maot berarti geus almarhum. Eta jaker lalaki. Lamun awewe, Almarhumah. ai awewe bapak sia awewe laki. Kotunya mah aya awewe. Sabelah bapak anak. Orang nempo di makam nage almarhumah atau almarhum. Iya, kita aya tulisan di makam gitu. Oh atau bro. Aya atuan Almarhum anger. teh orang nempo nage gitu. Eta mah jeunan aing. Oh, Doraka sih. Saya doraka belon. Ya, orang sambil hiburan nungguan atakur non. Salin nyawa sare. Ya intina mah salin tuluy sare. Saanggeusna calung 30 menit deui arek nanggap Bosan teh. wayang kulit aya. Wayang kulit teh. 30 menit deui calung tuluy ka dituna wayang kulit. Ya wayang kulit mah kudu loba gamelanana kudu komplit teh. Teu kudu make gamelan. Ya minimal saron, bonang, rebab, gapang. Eta lagi lanang wadon ka eta lagi. Teu make panjang ngan duaan. Aja setaya wayang kulit duaan belakuk semua. Ku aing dikamerakeun geunya tenang. mitohana aya kene, Bro. Wayang kulit. Wayang kulit. Oh, aya kene mitohana mah. Itu asa. Sedek sama tuh hidup. Kulit. Aya kene. Di wayang kulit. Oh, aya. Oh, aya bener wayang kulit mah. Tadi nempo sasalaman namanya datang. Wayang kulit, Charlie, wayang kulit. Jadi. Ya gara-gara kacekek ya jadi kurang denge ya. Bagus ketika tadi. Mana sih? Ya. Nambah wayang kulit dedeung atakur. Ya ayu wayang kulit mah minimal panggungna genep kali 8 wayang. Ante kudu ngan 2 meter kali 3 meter. Eta ge lamun main kadang-kadang sameter setengah. Saya teh balon saya teh nyawa seni. Bara duit sameterna. Nya kumaha sih arek merek naon? Inoa apa arek naon? Kedengeun saya keur nyaritakeun naon. Wayang kulit. Wah minimal panggungna 8 kali genep. 8 teh hareup genep ka gigit pan pajakna dihareup wayang kulit mah. Tukang rias apaleun teh tukang riasna. Ente iya, ente. Nyahoan. Ente. Coba. Wayang kulit bara duit. Ente gratis, wayang kulit teh gratis. Gratis. Saya coba kumaha beuna wayang kulit. Pertama krek. Heeh. Betul lain. Tak meureunna lamun di eta mah. Krek tek. Tak. Terus Krek. Krek. mau pakai kecrek. Terus alok. Alokna kumaha? Aisyah kemana wae tuh? Terus sinden ngagorowok pajidor. Kumaha? Ah sayang. Suara gitu udah mau ngomong bisa. Itu pengalaman ya budak ya. Mau ai kawin cari kanu kitu pengalaman jero aing sok teu ngarti. Aja di YouTube. Kumaha tadi YouTube? Eta kan dibayar si Acong. Itu menang. Ngawacak ya channel anu alus ieu. Satu menang belum gituan teh teh. Pornografi ya nama aya undang-undangna. Si Acong anu kitu masih edat-edat kan diwaukeun ke si Acong. Ayeuna urang naon namanya hiburan urang kenalan heula sareng orang dieu nya. Nya. Urang diajar ngejah. Si Charlie teh, si Charlie. Kosim. Saya maju deui wae sih teh. Baik. Ulah papolok-polok kolot setenana. Orep. Ayo, Cong, harap Cong. Ya, orang diajar ngejah, maneh ngaranna saha? Alif ba ta sa zim. Ari eta mah bahasana bahasa Arab, ari eta mah huruf hijaiyah. Ya makan aya
budak SD jeung huruf hijaiyah beda cara ngejahna. Guruna Bu Upen lang. Upen sastra. Guru ngaji. Hei, kamu lamun di pengajian di madrasah, tadi aja gitu alif-alifan, alif patatain an alif kasroh tain in alif padomatain un. Lain joget, maksir jajan ngejah cenah. Amun alif-alifan ngejahna kitu baheula mah, ayeuna pan aya ikro cara cepat membaca Al-Qur'an teh kana ikro. Tah baheula mah tuturutan atau alif-alifan cara ngejahna kitu. Alif patah tain an alif kasrah tain in alif padomatain un. Hijikeun tanaon. Sok deui sok. Dekeun. Ya pernah ngaji tuturut munding. Tuturutan. Tuturut mundingnya ilu-ilueun urang seteu. Dekeun huruf hijaiyah. Ya si Ijaya make tikoro Nah, setikoro membaca lebih mudah. ikro. Tikoro. Tikoro. Aduh, sedul anakna seuri. Ada siapa tunduk? Dekeun. Ayo. Oh nya di bawah kape. Teu kabulur. Pamajikan milu keneh wae. Ya, area huruf hijaiyah mah hiji huruf bisa jadi an, bisa jadi in, bisa jadi un. Tah eta lamun patah tulang. Patah tulang. Bisa jadi a, bisa jadi i, bisa jadi u. Tah eta papatahan. Cai teh nyaho cicing geura? Cicing dah warna. Coba hijikeun. Ya, cicing ya. Alif patah aba patah bata patah tasa patah sa. Abah saha. Abah sia. Eta boga abah geus maot nyaho yo. Eta demi Allah wae sabah. Geus maot abah urang mah. Dengekeun. Untung aing budak sia. Dengekeun ieu loba budak leutik. Apa yang kita bicarakan budak leutik mah memorina anyar sok diserap. Tuh, boga penyerapan. Ya uga milu ka kobak ge urang menyerap. Ya, jika HP. HP mana jeung HP si ieu? Teh si ieu programna di Bluetooth atau laguna ka maneh pindah we ka maneh teh make kabel. Tah sarua wae budak ge kitu. Oh, make serit. Apa salah dan dosaku sayang? Setiap lagu Bandar Hayam buat joget. Itu nyawon update ya. Lagu naon sih tadi? Jaran goyang. Aing teh alif-alifan baca jadi kajaran goyang sih teh. Apaan budak leutik cenah? Lain maksudnya ya ai budak leutik. Makan memorina anyar kene anu didenge nu katempo, anu karasa eta di format disimpen. Di urang aya lang budak leutik cek mana teh. Jang. Oi, ama ngaji geus magrib. Siap, Mak. Tadi Dedek ningali apa salah dan dosa. Nya budak nembalan anak. Dedek ngaji naon? Alif batang. Itu malah nuwun. Mak, tadi Dedek ngadengekeun lagu apa salah dan dosa. Sama gitu wae. Ari papagahan teh. Ya masalahnya sih ya nyanyi naon. Anu aing ngerti mah. Aing tadi gak hayang joget. Ngerti. Aing teh ngerti tatanya tong make musik teh jelas. Ya lagu naon cikene. Budak leutik. Arek ngaji. Ari geus cerita. Budak leutik. Ieu mah si ieu nanya lagu naon. Budak ieu mah ngalagu tadi. Ya cikene lagu aing. Urang mah nyaritakeun budak leutik di imah. Kumana? Dek, mandi geus magrib.
ngaji. Mak, dede ngadengikeun lagu. Apa salah dan dosa? Aing di imah ge teu make. Itu dah. Amah Budak leutik ge nanggung suarana dah. Anu arek haheuh mah kedeung. Balikan deh apa ceuleuh aing nu budak gitu. Jawab balikan deh ngarangnya. Ieu mah muguhkeun eta lagu batur karunya. Sia muguhkeun lagu batu ieu alip-alipan aing kumaha? Alip-alipan tilepan heula kedeung ieu jangan goyang heula. Maaf punten kan gak alip-alipan. Diantosan heula sakedap. Yang penting heula jalan. Iya boro-boro ka alip-alipan jarang goyang ge teu nyambung. Makan orang sambungeun heula jarang goyang. Punten kan alip-alipan usum. Usumna jalan boy. Empek maneh ti heula hong aing ngomong pipilueun. Alip-alipan guys pokona. Alip-alipan yes. Aku sih yes. Yes aku. Ge jarang goyang arek dibenerkeun mah. Untung lah alip-alipan we. Alip-alipan we. Daripada neraka mah ulah alip-alipan we. Alip-alipan. Aing barikeun budak ge aing. So kumaha tadi jarang goyang? Kumaha goyang? Apa salah dan dosaku sayang? Aku tidak tahu aku akan ku berikan. Jangan goyang. Manehna mah apa salah dan dosaku sayang jangan. Tungtung nate lain jarang goyang ya. Jadi Kembang goyang, kembang. Aing tadi gitu disebut kembang goyang siapa? oh beakeun ku besan. Aya ke kiripik. Ya, ya alip-alipan aing kumaha? Kok lanjut. Adang neraka ya. Aing ngan tikoro ke mending. Ikro. Tikro ke mending. Heh ya ari alip-alipan teh bisa a i u anu tadi teh ya. Alipata abapata bata patata sapatasa abatasa. Saya Itu maksudna. batasa. Heeh. Kalamun an An pakai patatain Patatain. atawa jabar. pakai jabat. Alif jabar an ba kumaha teh? Alif patatain an alif kasrah tain in alif domatain un. Anterkeun. Ya cek aing dapat tebecus ya mah. Bisa. An in un. An in un. Ba patah tain bana ba kasrah tain bin ba domatain un. Ban bitu. Kayaknya dengan jalan goyang we babari. Ayo mangga sadayana ku sawab ngajina salawaya urang Al-Fatihaan supaya tereh. Hi. Apa dan dosaku sayang? Aku tidak tahu aku akan ku berikan. Jangan goyang. Apa salah dan dosaku sayang? Aku tidak tahu aku Anu nyawer biasa gitu kan. Nah, mancakan musik disalahkan teh berarti gitu pemain musik teh balener teh. Maksudna penyanyina, pangasih seni teh bener teh. Bae gitu lah. Tah mancakan ulah picik teh kitu sok. Lamun rek ngaji heula. Hiburan mah penting, tapi ngaji kudu ongkol sama ai. Jalan goyang becus aya ajan di balik wae. Suri sia. Tapi di rumah orang mah ajan teu meunang ku budak. Wah, meunang atuh sateh ajan saha wae nu bisa. Teu meunang ku budak ajan. Meunang, yang penting mah lapatnya bener, mahrojnya bener sateh. Lamun panto musolah molongo teu meunang ajan. Wah, picik berarti pikiran mah. Ajan teu meunang panto molongo. Kalau di mana-mana ke meunang, sateh banyak kudu dikuncian heula. Iya ilmuna can nepil. Lain can lepi sateh awa dina hadisna sateh. Ajan panto
Berarti bloon. Blon. Mantakan ge ye tuturut munding baca. Itu turut munding kan. Tuturutan, guys. Tuturutan. Posim. Baca tuturutan. Bener-bener. Ya lamun ngadebat satu perkara kudu aya Ajan teu meunang pantau molongo. kumisia dengdek. Ajan teu meunang. Jadi aduh. Ajan teu meunang pantau molongo. Pak, di mana-mana ajan rek panto molongo, rek jandela molongo menang wae. Itu meunang saya yang digerebek ku RW. Naon masalahna sih kesok? Komo ka ngampar Kenapa? karpet. Terus. Lamun ajan pantau molongo lamun teu gerebugan ku masyarakat. Kumaha sok penyelesaiannya kumaha kun dikuncian. Ajan pantau molongo ya dengerin saya. Coba. Pantau molongo. Pantau menang. Sugan aing teh pantona molongo nyaho di sia teh. Aya deui ayo. Naon? Narok deui ulah ku budak. Sebelum setelah lamun kolot eueuh kan biasanya di pos di musola budak nu loba. Poro 7 tahun, salah 8 tahun, 20 tahun teh teu meunang narok bedug. Kunaon gitu? Narok bedug ulah ku budak. Anak kunaon? Hayang para lanjut sila budak. Siapa? Kemana wae semua? Semua ngomong teh kudu dipikiran heula. Ngomong jeung sia mah. Ayo, urang diajar ngejah. Ngejang. Ayo. Karep. Karpet mana bageun karpet kedeung. Ayo karpet. An in un. Lain ngejah eta ngaranna sia saha? Ban bin bun. Lain ban itu ban bin bun. Tadi di desa siapa sih ya? Saya tak. Sia. Saya tak. Bisa karep. Ngaranna saha? Mana alep. Beres an in un. Lain eta ngaran ke kurang diejak ke kumana dihijikeun. Mah pelajaran SD, TK. Kaduana ban bin bun. Geus eta mah tadi. Eta mah tadi maksudnya ngaran mana saha ke kurang saha? Anak saha. Entong. Entong. Sakurang teh kieu. Ana ama dibaca nama asa ayah hei dibaca saya. Oke? Siap. Reng. An kaiji kedua. Aisyah. Tadi kedua ini Aisyah. Siap. Ana ama An in un. Lah, jangan nade saha, lain anin ulain. Buset, dari tadi di bejaan budak. Lain anin ulain. Entong. So. Ana ama Anu dua tadi dua. dua. Kedua ini nomor kedua. Anu kedua. Ana ama Ban bin bun. kedengeran mending jauh sih teh. Ya dengekeun ana ama dibaca nama asa ayah hei dibaca saya. Miss. Dalam teh budaknya ari tadi nerangkeun. Al in ban bin bun alif patatain analif kasrotain in alif adomatain an in un. Tuh bisa. Bagus. Budak dalang halang. Eta mah an inun aing mare kenalan ngaran maneh kan entong cekurang teh an ana ama dibaca nama asa ayah hei dibaca saya an otong dibaca entong coba satukan nama saya entong Tibang ngetes anu kadua kali meni kuat bolak-balik. Anu kedua kalian no? Ba patatain banem badomatain oh kasro. Siapa? Icing wae salah bejaan don. Tadi ada salah. iya mah ngaran lain an inun sih teh An anak ama dibaca nama asa ayah dibaca Jepang. Oh, an inun geus an. Ngosan Oh,
soan sudah Ayah tenang. cinta. Siap. Anak ama. In una geus siap. Bukan, bukan. Anak mama. Cinta di mana si cinta? Anak ama. Eta. Hayang wawa teh. Eta cinta. Siapa bahas naon sih? Anak mama. Oh, ya siap. Sekolah SD nya. Lain an inun kan lain. Anak ama. Ya, siapa? Sugan siapa udah ngartiin? Sekarang harus berpikir lebih jernih dong. Bahasa aja. Aku mah berpikir biar independen kesananya jadi tidak ventilasi. Ngomong naon sih? Nah, maksudnya Itu tidak konek, itu tidak konek. supaya konek kudu kumaha. Pakai radiator dong. Satu sama lain itu lebih yes. Terus solusinya kumaha? Ya harus berinjeksi. Antara dalang dengan si budak. Anak ama dibaca nama sok. Beradaptasinya tenggel. Cuma tunggu we, ayo. Ku pamajikan lagi tunggulan wae. Balik. Kamu siapa? Kamu kulit sini. Ewe kan ka imah. Ayo. Anak ama dibaca nama. Oh, anu nama-nama teh ya. Heeh. Ah, siap. Toel nyalang toel ya. Masuk. Anak ama Dibaca nama, asa ayah. dibaca nama. Nama saya. Saya. Lain nama saya. Urang heula. Maneh heula. Maneh. Heeh. Lain calana cenah lain. Coba kemana wae? Saya tak ngomong lagi ke situ. Lain nama saya. Ya, dengekeun. Bedan. Lain nama saya. Tuh, lain nama saya. Lain nama saya. Siap. Anak ama Lain nama saya. coba. Adina nu mana? Siap. Anak ama dibaca nama asa ayah hehe dibaca saya. Oh, kaduana ganti. Oh, Oh, nya ngomong atuh. Anak ama Hei, dibaca nama. asa ayah Hei, dibaca saya. atong Dibaca engkau. coba satukan. Nama saya engkau. Bu, entang bu. Terus gablag anak kayak nama Tong Gendil. Tuh anak aing ceurik teh nya. Aing kamari geus. Baheula si Gendil ge bodoh teuing. Ayeuna si eta kumane? Itu menang nambahan. Henteu menang. Tapi menang si lalaki mah. Ladang manggung ya. Heuh sok. DP lah tuh. Senaon sih? Sok ayo si eta. Ngaranna saha? Kumane? Anak-anak mama. Tadi tuh ngapai? Tuh. Buset, iya tantangan ya. Mainnya pakai bahasa Jelma ngertiin mah. Ayo bisa. Normal ya, Es. Es, nah, oke. Nah, sip. Mual make heula. tanya arana heula tanya. Hah? Tanya arana heula. Ara- Arana tanya. Ya, tadi sorana ge geus kanyahoan, pasti ngaranna Acang. Charlie. Cani. Untung Acang bing maung. Yang arana. Oleh. Oleh. Aku tak suka oleh. Bisa, anu kieu teh
Aku tak minta oleh. Oleh, sip oleh. Enggak kan oleh-oleh nak. Siap. Oleh bungkul. Siap. Nama heula nama ya. Ada salah ya, ulah oleh heula. Oleh mangke di tukang. Oleh tadi tukang ya. Nama heula. Bismillahirrahmanirrahim. Lah tenang tukang. Ngaran oleh di tukang. Lain oleh di tukang. Jadi tukang ngarek bungkusan kue haingnya ho. Ya. Sing rada kitu tah. Aya kene baret Pak. Ya, hei, ini sakali ewang. Kalewang. Diajahna mapai. Siang geunah. Buka anu mana? Ayo diajahkeun anak. Nana, mama. Giliran nyebut mehong aing geus seueur mah. Meme cucuk. Beres lah. Siap. Siap oleh. Anana amma Dibaca nama. dibaca nama. Dibaca sayang. Temalan aku. Emang. Ieu anak. Ieu dibaca nama. Dibalik, kadio. Bejaan. Mijon aya mijon. Aya buka kene warungna. Geus kolot teh di ya. Pur, aya kene tuh mijon aya pur. Anana amma Dibaca nama. Ayah. dibaca sayang. Dibaca engkong. Op. Can entong mana urang dah. Ya, sabenerna entong mana si entong? Ieu. Aya saha? Oleh. Kunaon ieu nu eja? Teu nyaho eta salahna di mana? Saya. Entong. Ayo. Oleh. Urang saha tuh? Engke ya heula. Ieu meja ka dieu. Heeh. Ieu ka dieu. Buka kan buka. Wajir balik di TV berita. Mobilnya di mana, Tis? Anana amma Dibaca nama. sasa ayang. Dibaca sayang. Oh ele. Dibaca oleh. Coba gabungkan. Ini nama oleh. Ini oyang. Mana nama ini nama olehnya? Saya cek kanan belum? Dia ngejang lagi. Anana amma dibaca nama asa ayah dibaca sayang. Oh alele dibaca oleh. Coba satukan ini nama oleh. Pejahan di mana eta? Oh ini nah. Nama saya oleh. Oleh rempak oleh. Bisa ngecewai, kedeng mana diajak aku si oleh. Mebe cocok. Dibaca bencong. Benar, nama ngadidik ya. Kajian suara anak itu ke, ayo ngertiin aja. Allah mengertiin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh, anak. Aduh, jadi rada budak ya. Anak amma Dibaca nama. sasai ayah. Dibaca sayang. Oh, ele. Dibaca oleh. Coba satukan. Ini nama oleh. Angger ini nama oleh. Ngaranna saha tanya? Mehong. Mehong. Sok. Mehong. Mehong. Ana. Di bojong nama. Ayah. Apa kowe? Ente make
Ada gancangan. 2, 4. Anak. Mata sia soe. Sekumaha sih? Main dibawa gancang, ameh tekakok maksudna. Gancang cuy, pabolit. Ameh jelas. Amame ngomong. Delisia budak. Lalaunan santai. Kayak turun ke anak lagi. Anak dibaca nama Seriosa? Ayah Dibaca saya. Masa tidak? Nyebutnya kata rame bro. Nyantu mantu anak Dibaca nama. ayah Dibaca saya. me Biwir sia soe. Eme, leme, eme. ele au Sekumaha sih? Ang nagigalen tuh teh. Ang numpak gojek. Ang Sing mana itu ame nganain? Iya, kos tadi kos mana? Kos mana? Ana, ama. Dibaca nama asasa ayah dibaca saya ele dibaca oleh itu. alabatan tukang dagang anggur bro. Ayo. Atur ngajakan tuh. Nah, ngajakan mah hayu. Ayo. anak Ya, kata bapak mana terus sing ka mana? Coba ke bahasa keluarga. anak Sok, Dibaca nama. ayah sok. Dibaca saya. Terus. ele Ang nancan. ele Am eme jauh setinggalanana. Ang ulah dijauhan. Pakai musik nggak? Pakai musik sok. anak Dibaca nama. Dibaca saya. Ang nancan. Ang dijalahan teh saya mah. Ang hijikeun. Soal eleh gitu. Mau. Apa? Itu ngambuk nggak? Ayo dibantuan supaya angna tertinggalin. Alabatan calo. Kesel itu teh kasih ya. anak Lelaki udah keluar. Gelis. Cantik. Tiga keresek. anak Dibaca nama. ayah Dibaca saya. ele Enak. Waduh, cicak lu. Ang lencang. ayah Heh, hijikeun lain dipisah-pisah. ele Enak. Sok, hijikeun. Salma. Jangan boleh gitu, Salma.
Salma. Aya. Biasa nongkrong di. Nahoy. Anak. Anak kada poho. Dibaca nama, Asa. Ayah. dibaca saya. Anak kada poho. Salma. Memang apa hendak kau pemain calon si Salma? Sok. 1, 2, 3. Anak. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita kedatangan artis dari TV Berita, dari Kemuning TV, dan dari Indonesia. Artis-artis yang akan menghibur malam hari ini, dia tidak lain dan tidak bukan artis dangdut yang banyak menghibur masyarakat Kota Karawang. Yang ini namanya siapa? Iya, aing mah. Cuma kan laju dangdut nya. Laju dangdut. Terus Busyah. Oke. pengantin cacat. Ayo, Ya, Kak. nah laju TV dah, laju TV. Yang ini namanya siapa? Ini kapalan. Lain eta lain. Eta mah tadi kenalan. Sarawes. Tadi iya. Eta si Oleh yang nyebut dong. Yang ini piwirna pepes. So gitu, iya itu peserta dangdut karo peserta. Hadirin yang berbahagia, inilah audisi dangdut yang akan menghibur pada malam hari ini dengan berbagai koalisi. Inilah dia, siapa lagi kita kenalkan masing-masing. Di sudut perak dengan beban 50 kg. Hei. Eta, ieu mah lain tinju, lain dangdut. Ye. Dangdut. Artis dangdut. Gitu eta dangdut. Ya lamun resep ka musik teh kudu nyaho. Dangdut. Gitu. Rock. Kasidahan. Kan jadi beda-beda dangdut. Metal. Kenyaho. Kasidahan. Jaipongan. Dangdut. Macam mana? Rock. Jaipongan. Pop Sunda. Berit santung. Semuanya di bawah. Ya, akademi dangdut, akademi. Ayo kakak nyaho ayo joget berit santai. Tapi siapa bisa wes? Oke, hadirin yang berbahagia, kita tampilkan dan kita perkenalkan masing-masing Dangdut Academy. Siap. Siap. Yang ini namanya siapa? Coba beri cantum. Kade teh yang beri cantum.
lain gitu. Yang ini isi oleh lah telah kamu tara tegaul lah ke arah rakdet lajuna TV berita doang. Yang ini namanya siapa ya? Hadirin yang berbahagia, kita tampilkan audisi. Inilah dia yang pertama. Yang ini namanya siapa? Nama saya Soleh. Yes, oleh naon kadituna setel lain soleh. Oe si garantang. Hadirin yang berbahagia, kita perkenalkan audisi pada malam hari ini. Yo, yang ini namanya siapa? Nama saya Ain Oleh. Lain si oleh. Hah? Ki oleh tuh di imah ki oleh mulu. Naon sih? Hah? Soleh. Princess tekadengean eta princess. Princess kan? Aduh, Lain nyawa princess. princess naon ya? Waduh, gaul sana tikeur lalajo YouTube. Naon sih princess? Princess teh bulat. Ayo caranya bulat. Bulat princess. Terus Jerona aya bulan. princess. Gemblong. Iya mah princess cek si eta princess oleh. Awewe pan gelis-gelis. Awewe berarti si princess awewe. Hadirin yang berbahagia, inilah dia audisi sedatangnya itu. Kita sebut audisi pertama, silahkan masuk. Yang ini namanya siapa? Nama saya Ain Oleh. Inilah artis yang kedua yang akan mengikuti audisi. Hadirin, siapa lagi kalau bukan? Silahkan masuk. Yang ini namanya siapa? Yang ini namanya siapa? Ayo nak. Yang ini namanya siapa? Nama saya gitu. Yang ini namanya siapa? Nama saya si Entong Septian. Anjing Entong Septian. Hadirin yang berbahagia, Nama inilah dia. saya si Entong Septian. Guys, hadirin yang berbahagia, inilah Nama yang saya si Entong Septian. guys, sakalewang. Audisi nomor 3. Silakan masuk. Pemberitahuan kepada audisi yang nomor 3. Masuk. Sia, hiji, dua, sia. Ini dia audisi yang nomor 3. Pasti nomor 3. Kedengeran di situ. Siapa jangan pakon, sok saya itu dah tampakon lah. Hadirin yang berbahagia, ini dia audisi nomor pertama. Silakan masuk. Tampakon. Yang ini namanya siapa? Nama saya Ain Oleh. Iya, inilah nomor 2. Yang ini tampakon namanya siapa? Nama saya si Entong Septian. Nah, ini mana? Hadirin yang berbahagia, ini dia audisi nomor 3. Yang ini namanya siapa? Nama saya Jepri. Hehehe, senang. Buatur musik nang mana berbahasa. Seru wae. Aing tong. Saya beungeut ulangan cepet jika panjangan ronggeng monyet. Oke, untuk audisi pertama silahkan untuk memasuki panggung dengan sebuah lagu naon maneh?